Selamat datang di episode ke-9. Selamat menyaksikan. Nah, ini episode salapan sih amang mau. Artis juga seperti salapan naon itu. Ayo episode 8 mana? Mau sorangan nonton episode mana? Jadi publik itu. Ah, si amang-amang keributan ya. Gini, sebenarnya mah amang-amang teh ngan ngetes penonton. Editor, coba balikan deh. Selamat datang di episode ke-8. Selamat menyaksikan. Hong Wawan, Hong Ananang, Hong Arul, Hong Antoy, Hong Oyo, Hong Ojak. Menang kabe. Siapa kan? Selain nyuput kan lah goler. Hero mitiro. Nah, jauh gitu eta euy. Urang heula awas, awas ru. Pas. Mar, ayo. Mar heula. Ciut. Urangan. Saen. Ayo. Yok, urang heula maneh heula. Pas heula we. Ayo. Ayo. Urangan nya. Urangkeun. Benang tuh ya. Nenang konsentrasinya nenangnya. Silat usiknya. Heeh. Masuk benar. Karena jauh lupa. Ayo. Dong gitu atuh deh. Icik. Awas jantuy. Wah. Kiwa belanjaanana Mana angsulana? ya ulang anak 2.300. Pak, kuliahna Budak teh. beunheun. Milila balanja teh. Ulin heula nya. Henteu. Tadi teh Wati teh kapanggil si Acecep. Acecep teh ngajak Wati jeung jadi panitia di acara mas tadi teh. Karena cenah teh. Oh nya tadi Wati si Emar. Papanggih teh jeung si Emar. Papanggih tadi Wati ge. Coba kukulutus ka Wati peda ngobrol jeung si Acecep. Padahal makannya Wati teh jeung Acecep ngan ngomongkeun keur karang taruna majar cenah hirup teh lain pelarian tapi perjalanan bari ngomong aku benci kamu. Nah, ai Wati benci ka Uwa. Eta mah contoh wa. Wati mah ciga ka Uwa. Contoh eta mah. Oh nya Wati, Uwa rek arisan milu moal. Ngilu wa. Di mah geus sorangan Wati mah. Batur mending milu. Nya hayu atuh. Keur mah si Emar keur ulin jeung si Oyok tuh diwajakan coba Wati mah. Hayu. Urang sakalian balanja isukan kan Mawati rek datang. Ayo. Heeh geus atuh. Uwa rek sarindra nya. Wati ge atuh. Ngerakeun kieu ambil aku. Tadi mah Emar teh tutup mata teh kanyahoan anu mah kieu. Si eta teh. Jagoan euy. Mar. Mar. Oh, Mar mana beunang teh, Mar? Ieu mana beunang? Si Mar nya. Ah, lain si Mar ieu mah. Beda ieu mah kos kieu lain si Mar. Maaf jagoan euy. Oh, Mar, bela 25. Biarkeun si Mar euy. Lainna kamarana nya. Tempo bagian orang ucing mah bunte jarau dicitin. Naon sih? Capek nih ngana tadi. Bikin mau kebelah ditu teh. Was ya. Jangan. Cak, naon? Gua mau tukeran baju, Cak. Ayo. Hong Arul, Hong Ojak.
Make baju naon coba? Arul pakai baju hejo, si Ojak pakai baju hidung. Naon? Urang nggak pakai baju hidung. Urang mau pakai baju hejo. Tingkos gitu di. Tajong dulu tuh. Baju putih, orang nyumput dulu, tajong dulu. Gitu geningan. Kalau Turul, tong ditajung turul. tidak sita sah, nya orang pakai baju hidung. Di baju hejo. Di, tadi nama mana teh pakai baju hejo, Rul. Urang ninggalin lagi. Banyak jadi baju hidung. Tadi gimana nang pasti Rojak pakai baju hejo mah. Aneh mana dulu gitu, licik mana mah. Banyak ting licik. Tajong tong mah. Atuh Rul, tong ditajung turul. Ada ucing iya. Udah ditajung turul, Nah, capek cakep, mah. man. Si Arul. Ucing di bang. Awas si Arul cirian ngurang. Nyalikeun si Arul beuki ceurik. Cimewek. Wah. Mana kunaon nang ih. Kak. Si Rojak. Kunaon? Si Rojak tuh di itu. Di tayang bapana. Digebugan. Diseret. Bapana mau otot ke orang suka boleh orang ke dia. Jika nama masalah SPPT ya nang. Jika nama itu tah. Karunya euy. Kumaha tuh? Ayeuna di mana? Tadi di itu. Jeung bapana. Itu kemana? Nempo? Ih, orangnya kabur pan sieun. Moal ih, jurang. Mana naon? Capek enak lagi dah. Aneh dah. Baru dak teh. Emang si Arul ucing weh. Emputna dareukeut. Emang orang ucing weh. Jarauh. Lewatan batas deh. Udah nama ucing eta teh. Ya Allah orang ngorneangan. Awas ya mun kapangi baru dak. Hei Wak, kena Wati nyimpen surat yang si Raja. Baik-baik saja Raja ya di rumah sayang. Hei Wati. Yok, tuh tempo tuh. Caro jeung si Ojak, tukang baju. Mau pernah baju. Jauhan mah kunaon ah. Ih, sampai ningalieun kira. Naon? Suaranya. Oh, gitu nang. Anjing. Si Oyok nanaon? Teuing. Si Oyok lain teh. Heeh, aslinya si Oyok. Jeung sahanya? Teuing. Kebon teh oyak-oyagan. Eta soranan ieu. Dengikeun. Aduh. Bakal aja dihayang euy. Ya teh. Ampun yang berkuat yang. Kenal mana di kebun batu itu? Burit-burit. Buruan. Ninggalin naon? Itu. Tuh. Nah, Kersen bah. hari mana sok teu hidang ieu teh kebon ente tuh loba jengjing mah nya kersen di dieu. Kersen malah di dieu di buruan imah. Itu. Mana dia oyok entoy. Kira naon padu duaan kira. Kira aku ngara kersen mana di itu padu tangkal kersen.
Gerak sing harewas gitu. Ayo gerak balik. Mejana ngaji ke deung deui ge. Ya, Bah. Wayana ya. Ulah soketan kebun. Nyawa sorangan pernah buka kebun ieu teh mah aju meureun. Kalak teh jelema eta teh. Tuh kau ningali kebun aing anu ngaluluh. Makanya pucukna ke deung deui dipetik tah. Ya? Ya, Bah. Ya, terus banget. Ya. Bah. Yuk. Nah, jadi teh ke rumah si Raja. Oke, betul sih. Naon sih? Raja kan. Dari susulan bapak. Kira. Bihe, di ditu tuh. Aing kabur. Gitu. Heueuh, sok teh galak nyawa teh Mang Ajum. Leuwih teh Mang Ajum. Iya, di dinya. Gitu tuh, di ditu tuh. Suan. Orang rek baik lah, mau banget kotor. Gitu tuh orang. Kurang ini lu. Baru nyuput. Ayo, bismillah. Nggak bawa asam kasih wan, nyahun sih ya. Mantap, ngadat siapa udah. Oh, berasa tadi tuh. Andi enggak sih. Majusannya. Nah, eta kertas Iya, Bang. Surat. Kalau eta tapak buiran segala. Ngadanya mah. Aing ngadenge tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk raja anakku tersayang yang bersinar terang. Nanya terang. Huntuna. Jika kamu ingin jajan, tuh kamu ambil aja uangnya dihanapeun kasur. Nah, bae bukan duit manehna. Sentuy. Kalau kamu lapar, tuh aya lauk hayam na katel. Lauk hayam. Lauk hayam. Rek lauk, rek hayam kumaha sih? Cik apa duarana? Kalau kamu main jangan lupa pantokna ditulakin. Oh, saya manggung. Atau cium dia. Benar. Nah. Oh, Si terang. Si bersinar terang. bersinar terang. Iya, sinar terang. Gitu. Coklat duit tuh. Dapat kasur, orang jajan. Tuh. Kayak amang kade cenah. Pantona tulakin. Saya manggung. Anak sayang terus. Rame euy, karek maju. Orang juga si Pedro nya nang. Kaset. Mana? Nah itu, bukan bola dua sarua. Orang bisa udah duakeun mah. Milik ya, sarwanya. Kurang juga si anak. Mana mah ganteng yok. Kasep mana moyok, seroyok. Ya. Orang yang mau atuh gantung ieu mirip tuh. Naon cenah? Mana mah? Lain juga si Pedro tuh. Juga satu. Ubah masuk berabe. Menahan kieu. Iya, nahan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya sore kia ya, Raja TV. Ini Raja. Mari kotor kia, ibang kalau kasih. Lapar. Ibang kalau. Lapar mah. Raja kasih. Kedahar. Hai.
Pedro mah kibakelah make kasep. Mana maling juga si Mana Pedro. si Pedro? Huba masuk pilami. Huba masuk pilami. Huba masuk pilami. Huba. Enggak saya enggak puas. Kenapa? Kayaknya kau panggil maghrib deh. Balik ah. Mari angkat ko na. Kuningus poek. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai episode ke-8. Dadah.